Kalenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teu mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu, inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin, dibawa ku kendaraannya na haju tabrakan rek bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kos. Kuari mah geus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas. Geus kuari mah nyekelan tas bae ngadeukeutan kiai. Waalaikumsalam. Kamana ngaji? Kunaon teu ngaji? Suku geus pengkor. Berarti pengkor mau berkah. Ku urang mah teu kapikir aya nu susah mau berkah, aya nu maksiat mau berkah, aya anu sugih harta mawa fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya brok dipantau brok di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag-jag waringkas gagah aya dinya ku batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan. Mabok aya dinyana judi aya dinyana awewe hayang nu mana bae. Berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Kuari mah daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, daya aing. Geus ngeunaheun kiai aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, kemana tad? Sial beureum. Aing kakar gaji 2 kali geus disebut ustad. Numantak cek Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Gola saur Gusti Allah fiha di muka bumi tahyauna anjeun harirup datang kawat sesuatu anu ditangtukeun ku aing. Di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz. Ieu keur carita fiha tahyaun. Di jero bumi maneh hirup. Ketika carita hirup aya kahirupan. Bergelut di bidang perpolitikan, pengizinan, aya kekuasaan dan lain sebagainya. Diantep ngantepna ieu lah awas di jero kahirupan. Aya nu bidang perekonomian, awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ieu nu riba, ieu nu henteu sing hade. Geus diatur ku agama sing hade, deposito eta riba, urang nenden di bank kemudian aya bungana eta riba, urang kredit ala nu kuari eta adalah riba, geus dibejakeun ente terus bae. Awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah. Berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina, anu bisnis sing hade bisnisna, nu di politik sing hade politikna, anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah. Hirup sia sing hade aya aturan aing. Wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot. Pae sia datang ka waktuna. Sia hirup ongkang-ongkang kuari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya. Maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya. Aya nu teu dibejakeun ka rakyat, disumput salindungkeun perdah. Maneh teh jadi penggede, ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat, ai podol sero. Iya siapa sia? Presiden mana lu teu pae, raja mana lu teu pae, menteri mana teu modar, gubernur mana lu teu kojot, bupati mana komo, bupati bae pae, komo RT mah koit. Nabi Rasul ngali, wali ngali, ulama pupus, jawara modar. Bahasana sing ades ya.
ada sia ulah waduh jawara maut wah sopan amat ka jawara pinara kaun maut modar dengekeun ku jenis sia jawara mah mun tuh aing mah toser doang sia nu neruskeun wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun ke dihudangkeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ialah Adam jeung anak kutu maneh. Walakum fil ardi mustaqarrun. Aya tempat tinggal padumukan. Wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh. Sebab di dunia tahiyauna maneh hari hirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanna aya anu di kuburan biasa aya di pakuburan luar biasa aya anu di jero beuteung lauk aya anu jero beuteung buaya aya anu macan gajah jeung sajabana aya anu ku tsunami aya anu ku angin dan lain sebagainya wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun engke bakal dikaluarkeun deui dihudangkeun deui engke ti kubur setelah tiupan kedua malaikat Israfil hudang setelah hudang urang kabehan gigi brik nu make sahelai-helai acan wakila iyalah boeh nu ku urang waktu dipake maot diwujudkeun deui ku Gusti Allah kabeh marake putih-putih ieu wa minha tukhrajun ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun deuk dikamaksarkeun digiring deuk dinaon deuk dihisab dipasangkeun mizan timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu endek ditimbangna sagede si Juned leutik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang lamun bagus berat nu belah katuhu mun jore berat belah kenca iyalah nu bakal terjadi engke ulah lalawora urang kuari hirup dengan sakadar nungguan waktu hungkul ngaler ngidul ngetan ngulon nu mantak urang masakia alhamdulillah di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif kuari urang masih keneh sempat ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran nganyahokeun hukum-hukum Allah ketika hukum dimodif dibungkus supaya orang sadar geuning tah hukum lelalaga ieu nu asli mah ieulah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah kesadaran Al-Qur'an kitab samawi nuku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana nuku urang kuari sabaraha persen kurang diamalkeunana urang sadar sasadar-sadarna batur mah poe minggu teh nu ka puncak batur mah nu ka Bandung batur mah anu ka Bali batur mah anu ka Amerika batur mah nu arulin lantaran boga duit ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji nu mantak bagusan du teu boga duit bisa bener nama ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam nuhun urang dibere henteu boga mudah-mudahan dibere teu boga duit terus didoakeun teu boga duit embung boga duit pan kancolah urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji pan urang sabarang sadar ku teu boga duit aing daek ngaji mun boga duit bacaan puguh ieu tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung emang hese manusia mah nah iyalah Al-Qur'an geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan ti baheulana kos kitu kasimpulanana
maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat eueuh balaraja. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5. Ayana benua anu 5 ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat. Horenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teu mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin dibawa ku kendaraan nyana haju tabrakan deuk bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kosku. Kuari manggeus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas. Geus kuari mah nyekelan tas bae ngadeukeutan Kiai. Waalaikumsalam. Kamana ngaji? Kunaon teu ngaji? Suku geus pengkor. Berarti pengkor mau berkah. Ku urang mah teu kapikir. Aya nu susah mau berkah, aya nu maksiat mau berkah, aya anu sugih harta mawa fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya brok dipantau brok di juru ngalayah di tengah ieu mah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag-jag waringkas gagah aya di nyana ku batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan mabok aya di nyana judi aya di nyana awewe hayang nu mana bae berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Warina daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, tayang aing. Geus ngeunaheun kieu aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, kemana tad? Sial beureum. Aing kakar gaji 2 kali geus disebut ustad. Mulai deh marudah deh gitulah manusia istiqomahkeun ka Gusti Allah sebab ieu fiha tahyauna maneh di dunia hareureupna ngahirupeun Allah wa fiha tamutuna paeh dipaehkeun ku Allah wa minha tukhrajun dihudangkeun deui ka Gusti Allah. Ieulah kahirupan urang nu kuari dibalikeun fakta ku iblis nu heueuh jadi ulah nu ulah jadi heueuh. Nu dilarang jadi parentah, nu parentah jadi larangan. Terus saya datang ke kuari iblis begitu bae terus. Nu tadina dilarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Awas. Adam, ieu mah ulah digagugat. Terus bae iblis ngagoda selama pidato dan lain sebagainya. Liwit dengan kelimitan godaan iblis maka Kangjeng Nabi Adam tergodalah oleh iblis nu dilarang teh didahar. Begitu didahar ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh kapan falamma zaqa syajarata barang diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa eta tangkal gandum didahar teh kontan harita keneh badat lauma sawatuhuma ucutan eta pakaian kebesaranana teh langsung longsor teu make nanaon. Kangjeng Nabi Adam teh zahire bre kubul jeung duburna katingali teu bisa dihalang-halang. Eueuh pakaian anu daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam kitu keneh di Siti Hawa lantaran ku Gusti Allah teh dimeunangkeun pakaian untuk jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Sataranjang Kangjeng Nabi Adam teh otomatis watofiko yasifani alaihi mami waraqil jannah. Kangjeng Nabi Adam teh nyokotan daun-daun sorga lantaran pakaian kebesaran, keagungan jeung kebanggaan mah teu bisa dipake ku ari mah bake ampok-ampok daun sorga dipake nutupan kubul jeung duburna. Masya Allah.
dicarekan ku Gusti Allah wa nadahuma rabbuhuma cek Gusti Allah Adam Hawa alam anhakuma antil kuma syajarah apakah aing teu ngalarang ka anjeun duaan tina ieu tangkal kayu wa aqul lakum pan aing geus jarita ka anjeun duaan lain sakali inna syaitana lakum aduwwum mubin bahwa setan mah musuh nu nyata pan ka anjeun teh kurang kumaha aing ka anjeun aing agung kurang kumaha ka si Adam Hawa ngawas-awas hiji ieu teh ulah di dahar nomor kadua siga ada setan pan aing geus kurang kumaha sia kagoda keneh bae hah idinya kulantaran karasa kabeh pakaian ucutan nu daek nempel di Kangjeng Nabi Adam ngan sakadar make ampok-ampok ungkul Kangjeng Nabi Adam brek sujud jeung Siti Hawa cek Gusti Allah ulah sujud sia ulah sujud udah bakal nyawa sia awas akibat tina maksiat sia kai Kangjeng Nabi Adam langsung cerik ngadoa ka Gusti Allah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin cek Kangjeng Nabi Adam rabbana duh pangeran abdi sadaya zalamna abdi teh ngazalim nganiaya ka diri abdi kunyulayan ka parentah Gusti abdi mah abdi ngaku maksiat ka Gusti wa illam taghfir lana lamun Gusti teu ngahampura ka abdi sadaya wa tarhamna jeung Gusti henteu mere rahmatnya dedeuh ka abdi niscaya lanakunanna minal khasirin tuh atuh abdi teh yakin jadi jelema anu rugi luar biasa sami sareng Gusti hampura kasalahan abdi rahmatan abdi Gusti nu geus banggeus bae maksiat abdi teh ulah dijadikeun abdi teh termasuk jelema anu rugi saeneng-eneng rugi saumur-umur abdi ngaku Gusti abdi teh maksiat abdi teh ngaku kasalahan Gusti tapi pan Gusti mah maha hampura Gusti mah maha rahim rahmatan abdi jeung magfirahan abdi nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti abdan saibas dampan nyanggakeun ka Gusti bade dikumahakeun abdi sia cek Gusti kunaon teu didengikeun sakieu ayana abdi teh Gusti tidinya Kangjeng Nabi Adam langsung nyeri beuteuh mules Siti Hawa ge mules sarua bae lumpat ka kaler lumpat ka wetan ka kidul ka kulon lulumpatan lantaran mules jak Gusti Allah Jibril Adam tuh lulumpatan tanya the town jol malaikat Jibril stop Adam kunaon maneh lulumpatan Jibril mules tekartieun ku malaikat mules naon ih mules ieu aya nu deuk kaluar atuh kaluarkeun di mana Jibril dek dikaluarkeun anak atuh terserah coba pilih apakah dek dipermadani apakah dek di luhur kasur apakah dek di handapeun tangkal kayu anu rindang nu dihandapna indah apakah dek di anhar bangawan cok Jibril teu pararantes ieu mah lantaran ieu mah pasti ieu mah pas kasih naon lain deui mah nu kaluar ieu mah asana lain deui kok jadi kieu sih kunaon emang cek Kangjeng Nabi Adam teh dipersilakeun abdi di sorga minuman kadaharan jeung sajabana iwal ti ieu nu dilarang ku Gusti Allah pan anjeun ge nyaho Jibril ieu mah dilarang
ieu mah sia mun di dahar mules beteng ke kaluarna jadi tai. Oh, nu mantak teh. Atuh ieu teu pantes di sorga mah nya di sorga aya WC. Teu bisa di sorga mah. Lain sorga tuh aya WC mah hotel bintang 5 tambahan di 2 bintang 7. Tetep bae aya WC-an bae. Aya WC-an bae. Lamun urang ningali perhotelan sadunia di Abu Dhabi nu termewah di dunia sapoena eta teh kapan 100 juta deuk saha nu hees di dinya sapoe 100 juta atawa pan sapeutingna 100 juta sapoe sapeutingna 100 juta di ditu mah ku lagi ngan sapeuting ari tadi ditu aja bebeakan di Jakarta mah hotel Hilton, hotel HI dan hotel-hotel lain moal aya bintang 5 sekalipun di urang teh moal aya nu 100 juta paling jago di urang teh 10 juta paling jago geus paling jago sapeuting teh sakitu mewah lah luar biasa ka Yordan ka Mesir moal aya tapi di Abu Dhabi diciptakan sedemikian rupa untuk perkumpulan orang-orang nomor 1 di dunia. Anu datang kadinya ada ge eta adalah pemain-pemain kelas dunia. Anu urusan perdagangan ge perdagangan minyak. Bangsa tuan-tuan minyak, Arab, Amerika, Australia. Termasuk nu datang kadinya teh anu sok jual beli senjata, jual beli nuklir, istirahatna di dinya. Kok bisa mahal sih Kiai? Di dinya mah serba emas, WC na emas. WC emas WC atuh eta mun WC na emas atuh komo tempat tidurna haju titah milih datang kadinya titah milih awewe unggal negara aya ieu geus gulak-gilek sataranjang kabeh tinggal milih we urang nu mana kula mah harita nyokot bojong belah ieu sabangsa jeung aing ya di dunia ini model sekarang na'udzubillah min dzalik wa min dzalik artinya sehebat seindah seutama-utamanya di dunia tetap bae ngising gane wae lain sorga tuh ngising urang ngabangun imah puluhan miliar diciptakan secara surgawi diindah-indah kurang taman dan lain sebagainya cai sing kolocor hewan dan lain sebagainya dimimiti hewan-hewan lauk anu araraya hewan-hewan kampung maya tambahan hewan-hewan anu bengis tur lingas mau macan gajah buaya diayakeun supaya jadi sorga tetap wayah nyeri betung ngising mah lain sorga tuh kos gitu mah sorga nanti di dunia mah ulah ciptakeun sorga lantaran tetap bae ngising bae. Nah, ya Kangjeng Nabi Adam teh lulumpatan horenganan deuk ngising. Cak malaikat Jibril MCK-nya belum dibangun dam. Tidak ada MCK di sini. Atuh Kangjeng Nabi Adam puyeng teu pantes banyak kudu ngising di luhur perbadani manya kudu ngising di luhur kasur manya kudu ngising kitu di jalan anu sakitu indah napan sorga ieu mah manya aing kudu ngising di handap bentangkal kayu nu rindang nu indah nu tararis manya aing kudu ngising di bangawan di kali sedengkeun caina ge herang putihna ge alabatan susu sengitna alhabatan kastori amisna alhabatan madumanya ku aing diisingan di dinya atuh teu bisa emangna kali cadas diisingan ge pantes sama kali cadas di dia nu ngising di dia nu mandi atuh cadas ngaranna ge di ditu nu ngisikan atuh los mentak hararideung urang cadas mah sorga pa dieu mah masyaallah. Kangjeng Nabi Adam kacaritakeun terus bae muter teureun-eureun lantaran ieu azab pilara nu di jero beuteung teh lantaran maksiat deuk dikaluarkeunna teu pantes. Ai kudu dikaluarkeun mah tu bisa bae jeung Siti Hawa teh ngan teu pararantes ditahan ku Kangjeng Nabi Adam.
nu mantak ditanya ku Gusti Allah, Adam kadieu sia abdi Gusti kunaon ieu maneh make bidahar abdi nu mantak ngadahar ke disuguhan ku pamajikan abdi Hawa mun teu gara-gara pamajikan abdi nyuguhan ka abdi mah abdi memoal diala ku pamajikan abdi haju dikemas sedemikian rupa disuguhkeun ka abdi tah nu deuk disalahkeun ka pamajikan abdi. Alah. Teu ada urang boga pamajikan teh. Bisi salah nyuguhan. Iya. Urang mangeunah-ngeunah daharku mantep jasa ai geus dahar ditanya ka ieu bona ti warung. Sial teu pamajikan blon urang dek nyarekan pan geus datang ka beheung sangu aju urang na sarwana geus satu isu ngabon deui bae sarwana tah bagus jakarung can laku cek Hawa aya sia abdi Gusti kulang maneh ieu make ijeun disuguhkeun maneh ngarumpak tina perintah kunaon abdi teh gara-gara nama orai Gusti datang ka abdi haju eta orai teh ngabibita ka abdi mana oraina tuh keur ngaringkuk di juru sorga orai ka dieu sia orai datang abdi Gusti hampura abdi mah lain makhluk sorga sebenarnya mah wawanianan sia aya nu nitah Gusti saha nu nitah sia iblis mana iblis dah nyaho si eta mah teu puguh lompatan hihiberannya nama aya kahayang sok datang nya nama ieu teu aya kahayang mah pon eueuh nya nama kitu bae tiba heula percis kos DPR aya kahayang mah hayang dipilih atuh ka kiai ge mandap-mandap naon kahayang dibere ku nya naik kitu mah geus kapilih kiai leumpang ge ku nyana kacana ditutupan eta nu kos kitu ngaranna turunan iblis cak ora ieu mah sing nyalakeun ka aing blon ora ngomong jeung Allah kos kitu sak DPR kaduh ngaji aing anu kita sia ngaji tadi lain DPR beja pemerintah ge kos kitu mana iblis ada nyangakeun ka Gusti des cari sia aya naon deui Gusti iblis peteger meta aja sia aja saya iblis mah ai sia kurang ngaganggu ieu hah das kanyahoan ku aing sia horenganan serangkai ternyata kuari sia kuaing dihukum hiji mane Hawa lantaran maksiat kain Adam gara-gara sia kuaing dihukum sia per bulan barang sia bobogaan sia kudu kaluar getih ngaran sakumaha tangkal kayu osok kaluar getih sok keluar mun dibacok ku urang keluar getah siage akur jeung tangkal kayu sabulan sakali keluar getah mangga cek Siti Hawa kukumaha ge nu penting mah abdi dihampur geus kan sia sabulan sakali orai sia kulantaran ngaganggu ka makhluk aing disiksa sia ku aing kuari suku sia dieuweuhkeun taus datang ka kiamat moal boga suku sia aduh Gusti jadi beres suku orang itu diberes pokona sia ngahareup nu kangen tetep we kudu make beuteung jeung beubeut sia be suku sia siksa lantaran sia ngaganggu ka hamba aing nyangakeun Gusti abdi mah nu penting abdi ulah dikanarakakeun abdi mah ulah dikanarakakeun ulah disambarutkeun jeung setan jeung iblis abdi bembung abdi mah ngan sakadar jadi kendaraan doang amankeun abdi aman sia nu penting moal boga suku moal nyangakeun tinggal iblis des ai sia kunaon atuh sia make ulin ka sorga deui
resep abdi gangguan omen Gusti bangsa abdi deui bangka waras ya. Maka iblis diturunkan ku Gusti Allah sakumaha kamari diturunkeunana bil ubullati di negara Ubullah. Negara Ubullah teh Jabalun di kurbil Basrati eta hiji gunung dekat Basrah. Tidinya gunung cuman gunungna aya di tengah-tengah laut kos gunung nu kamari bitu di NTB teh. Eta gunung cuman di tengah laut didinya lah iblis diturunkan brus ke gunung Ubullah terus dan ke dasar laut. Tinggal Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa termasuk orang yang bakal Allah ngadauh gol ihbitu ba'dukum liba'din adu. Adam Hawa turun maneh ti sorga. Layak sorga dicicigan ku jelema anu maksiat ka aing. Layak sorga dicicigan ku jelema anu nukanan ka aing. Geus diampura sia ku aing. Cuma turun lantaran eta dijeroboteun sia aya nu kudu dikaluarkeun teu pantas ditimpen di sorga. Cepat turun sia ngisi sia di sorga di dunia. Turun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bimasamalata alaihi beserta anak cucu Kangjeng Nabi Adam anu diayakeun ku Gusti Allah di tonggong Kangjeng Nabi Adam. Berarti waktu Kangjeng Nabi Adam turun teh urang aya di tonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi salam milu urang ti sorga ka dunya ka dieu. Ingat lantaran maneh tadi ditanya teh si salahkeun kunaon Adam abdi mah ku pamajikan kunaon si Hawa abdi mah ku orai kunaon si orai ku iblis berarti di sorga keneh nyana teh geus pasidu. Nu mantak di dunia begitu turun cek Gusti Allah ba'dukum li ba'din adu. Sawareh anjeun bakal jadi musuh jeung sawarehna deui. Adik jeung kakak loba nu jadi musuh. Alo jeung emang jadi musuh. Kitu keneh jeung uwa jadi musuh. Bawahan jeung atasan jadi musuh. Kitu keneh atasan jeung leuwih atasan deui jadi musuh. Pamarentah jeung pamarentah memusuhan, pamarentah jeung rakyat memusuhan. Anu ajibing ajib mah anak jeung kolot jadi musuh, pamajikan jeung salaki ge memusuhan terus bae dor darunggal poe, tapi ai anakan mah terus awet rajet. Iyalah horenganan ba'dukum li ba'din. Aduh geus dicaritakeun ku Gusti Allah ulah aneh. Lamun buuk pamajikan baseuh keneh isuk-isuk tapi geus dogdam. Tengah poe gua ledeg sing cileger. Tapi asal magrib bae calalager. Sempak geus teu dipake deui. Isuk-isuk jeung jaleger deui. Iyalah ba'dukum li ba'din. Aduh, Masya Allah. Gara-gara Kangjeng Nabi Adam nyalahkeun ka pamajikan, pamajikan nyalahkeun ka orai eta di sorga keneh orai nyalahkeun ka iblis. Atuh ku Gusti Allah dijelaskeun horenganan di alam dunia teh ba'dukum li ba'din adu. Silih zolim ka BG kakakna embung ngabagi warisanana ka adik-adina ngarasa boga hak. Awas ya ku aing emang aing teu pernah kaci omas. Ceknya nama aing teu boga golok ciomas badanana penggel ku aing sia kajen kukumah ge kakak tinggal kakak inu kos kieu mah. Aya deui tukang main koprok anak buah anak lantaran teu diberesit ku bandarna ulah sambat kaniaya. Ngeunah dinyana bae kajen kuku bagi aing nu mamawa anak koprokna tapi aing tilok diberesit dipitaskeun ku aing jurig jeung jurig. Ba'dukum li ba'din. Aduh.
mulai turun Kangjeng Nabi Adam kamana Kangjeng Nabi Adam diturunkan hubito adamu besar nadib Kangjeng Nabi Adam diturunkan di surga ka gunung Sarnadib Jabalun bil Hindi di India. Siti Hawa diturunkan wa Hawa diturunkan di Jeddah Masya Allah. Orai di mana diturunkan orai? Wal hayat bitot di Sajistan Soviet, jajahan Soviet Afghanistan Sajistan. Diturunkan geus kabeh teh kakarak di dunia aya sakituan doang. Tidinya instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam barang diturunkan di Gunung Hindi sarna diblangusung Kangjeng Nabi Adam turun ka handap. Tidinya langsung brek sujud Kangjeng Nabi Adam ceri ka Gusti Allah terus tobat. Teureun-eureun Kangjeng Nabi Adam maca doa nu tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus bae dibaca ku Kangjeng Nabi Adam Rabbana bari sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 poe cek sakaol 40 tahun ngaracak tina mata Kangjeng Nabi Adam teh cai mata lantaran ngolocor bae cai mata datang ka okos kali ngamalir teu eureun-eureun cai mata teh terus bae ngecelakan bari sujud nu dikatuhu ka arah katuhu nu dikenca ka arah kenca jadilah solokan. Masya Allah. Cik Gusti Allah Adam irfa ra'saka gum tanggah kuda maneh geus dihampura ku kaula termasuk pamajikan anjeun dihampura tugas ayeuna mah pamajikan maneh teangan ku maneh datang ka kapanggih. Alhamdulillah Gusti abdi geus ngadenge hampura ti Gusti jembar teangan pamajikan lempang Kangjeng Nabi Adam teu nyaho arah di mana pamajikan ayan munajat ka Gusti anu maha sagala-galana arah mana Gusti pamajikan abdi rindu abdi ka pamajikan abdi pamajikan abdi nu biasa ngaladenan abdi ngusapan abdi segala rupa di mana ayan make calana tak henteu sok aja macem-macem teangan heula can aya pamatek can aya istem can aya kitu tek-trek baru tek-trek tomato pamatek damatek sepe dan lain sebagainya can aya make ampok-ampok dan daunan. Maka di antara cek riwayat nu dipake ku Kangjeng Nabi Adam adalah daun kayu ambar di sorga turun ke dunia eta. Nah eta kayu ambar haju ditinggalkan waktu di India dek neangan Siti Hawa jadilah berkembang kayu ambar kuari kayu ambar teh sok dijieun tasbih lain kayuna tapi eta tah lamun disogek keluar naon ngaranna getah kayu ambar mun urang meuli tasbih di Madinah kula boga ngan teu kabawa poe ka putra meuli di Madinah atau di Mekah eta bakalna digramaha segede kieu bisa nu 100 hargana 10 juta 15 juta eta teh lainna naon sejarahna nu luar biasa jarang aya
tahun kamari kula umroh dek beli kayu ambar teh India punya diproduksi getahna jadilah tasbih teu sambarana mun aya mata kabawa ku kula didelekeun jeung kuari langsung dijual 100 juta ya sekali-sekali atuh bisnis malah aduh teu kabawa teh eta sekedar cek sariwayat seperti gitulah Masya Allah bari ceri Kangjeng Nabi Adam terus lempang tidinya ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihis salam malaikat Jibril gengan sakada nuduhkeun arahna doang Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna alhamdulillah mantak urang ge lamun eukeur kapauhung di jalan tengah jalan teu nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun malaikat balamun sungut urang bau tedaikeun beteng urang bau tedaikeun datangnya nama lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat daratang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca sholawat zikir malaikat dararatang tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun malaikat mentek urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ke malaikat Jibril na teu datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu maka makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabeuhan nu mana nu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintre gedean mana awewe ge jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab. Nah, berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa. Alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis salam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang arpa. Masya Allah nu mentak arpah-arpah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapagi silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Mantak kuari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji. Ibadah haji teh ku Gusti Allah ditahukut di padang arpa mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah. Kuari ge kabeh salam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah. Masya Allah. Malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat. Menangna 2,5
wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun nu di penjara ge kuari geus kaluarkeun ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ali haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadumeh Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi lupa Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat segala rupa naik ke di Saudi Arabia mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real mahal jadi iya haji akbar geus pake kaca pangan we sadunya jadi haji akbar tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat masyaallah Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung Ibu Hawa Idinya terus Kangjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah alam bimaradi walakum lingat tetep karanjen kabeh hae manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun gon tetep yakni di dunia teh di bumi teh ieu enggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing jeung saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep ka aranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi marane aya anu di benua Asia, nu di benua Amerika, nu di benua Australia, Eropa. Di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur, Asia Barat, Asia Pasifik dan lain sebagainya. Urang kuari aya nu di belahan ASEAN, kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia. Di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang. Aya nu di Serang Pandeglang Rangkas Betung segala rupa ka ditu. Tidinya teh anu di Tangerang nage anu di Cepatan, anu di Kampung Melayu Teluk Naga Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis. Mantep jasa tidinya. Padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron, anu di Etek, anu di Kendal, masyaallah. Anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu dipicung jeung sajabana jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji pondok terus nu digelam nu digembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakaian naon kasenengna wa mata anu resep somai anu resep bala-bala anu batagor anu resep baso mie jeung sajabana silahkeun matang maka pakaian ge aya nu tina wol nu kandal tina sepe nu kandal aya nu tina pamatek tek-tek jeung sajabana aya anu tina hero anu sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata
datang ka ira ilahi datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktu natengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah meloncat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu nunggus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju. Hin. Datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi, boh susu, boh es jeung sajabana geus aya tulisanana moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan. Kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daya datang ka paeh, nu bakal boga dua, bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak. Geus aya mereka nanti ditu. Datang ka iraha ieu